Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sumring puji berlangsung mungkin ka Gusti Maha Suci. Alhamdulillah. Ina yasatan urang biasa yang mengurung saluran rumpung empak murdaya sakadang barga. Lagi lembar wabaran kali ini anu dina ieu santen anjeunna kaitan binah amal wata suka binah ka diri-diri wirhi parantos dugi kana wancina dongkap kana mangsana sejalan jajabkeun ikang putra nu dikacintana neng Iis kanggo ngajatukrami sareng nanoman anu dipigandungna dina ieu santen urang sadayana sajanyakskeun acara siraman calon pengantin istri. Agung harapan dina pungkas di acara kurang sami pungkas yaitu doa malah mandar rumah tangga yang Iis birojong kusadayana rumah tangga na bagja panjang jodohna panjang yuswana berkah rumah tangga na kalawan kagungan putra putri anu soleh soleha amin ya robbal alamin. Cingkuring asmana erna wedding sejangan ieu acara kalian hayu kurang sasarangan kawitan kunadalkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sarmama para sukses ngatik ngadidik ikang putra. Kalayan asmaul agung Allah anu rahmat kita banget. Wanci ieu wanci nu mulia kanggo saya. Teu karaos anakna hidup diaping dijaring ku mamah jeung ku bapa beurang jeung penting diantar tina rasa kasieun dijajak tina rasa kahoncewang jeung kamelang mamah ngatina didik hidup di barang di lebet patuangan jane didoakeun sagan hidup teh jadi waladun sholihun yakulahu putra putri anu soleh solehah geus. Brol ka alam dunia ku mamah teu boleh diaais kakaler kapidul kapulon kawetan bapak sareng mamah tiasa ngaping putra mamah neng Iis bari pinuh kurasa kanyaan jeung kadiri dinten ieu kedah ikhlas mamah ngecakeun aisan ngecakeun tanggal waler da puguh enjing mah nu tanggal waler lahir batin dunia akhiratna teh caroge neng Iis ku kituna alayani pitambayan bismillahirrahmanirrahim mangga simbol kesakeun eta aisan ditahan diwangkit ayeuna pisan mama papa ngecakeun aisan najan abot inamana atas takdir maha suci mun para dulur hidup atur rundayanmu ayah masing bisa silih asa masing bisa silih kasih lumampah di alam dunia enjing hidup sejadi orang alam anu anyar nubimu buka bagjatan luyu sareng harapan hidup luyu sareng harapan bapak sareng mama anak ini rumah tangga ya takdir ti Gusti jodoh pati bagja cilaka Allah tos ngersa hidup teh sanes mojang lagas deui da puguh jadi garwa pamegat nurik kacinta ku salira neng hoyong rumah tangga bagja tidak nyalikan pengasih bagja geus sinjang muka hiji sing emot yen rumah tangga mun hoyong aya dina kabagjaan teh sing emot ka Allah nu Maha Tunggal qul huwallahu ahad teu aya deui pangeran sembahan urang la ilaha illallah kukituna nulis dina rumah tangga niatan saja ibadah ka Allah
anu maparin kanikmatan kasalira, anu maparin hirup jeung kahirupan kahidup bageur. Kuniat saja ibadah ka Allah, Allah bakal nyarangan hidup dina hirup jeung kahirupan. Nu kadua bageur cenah. Sabada niat anu kuat bageur cepeng pageuh dua perkara. Yang hirup mah geuning papasangan, aya luhur, aya handap, aya kaler, aya kidul, aya istri, aya pamengkeun. Tapi bapak sudah mekalan dua perkara geulis tarfikum amro ini lam tabilu mata masakum bihima kitabullah wa sunnah rasul. Rasulullah teh parantos ngantunkeun dua warisan nu kahiji Al-Qur'an anu kadua sunnah. Mun hidup boyong bagja rumah tangga kesian rumah tangga hidup teh ku alasan Al-Qur'an, dadah hidup kesian ku ayat-ayat Al-Qur'an. Nawiru buyutakum fi qiraatil Qur'an, so caangan rumah tangga hidup teh ku alasan Al-Qur'an. Hidup pasti ati ku bapa, ku mama, ku pak ustad, ku pak kiai, guru-guru hidup kantun laksanakeun di rumah tangga, catatkeun diri hidup jeung keluarga hidup kana Al-Qur'an. Muka dua laksanakan sunnah Rasul sadagi tinikah seger sunnah. Muka tilu kasih canda. Jika mata dua agami kata amaluhu min salasi tilu perkara ieu sok laksanakeun mimitian di rumah tangga. Muka hiji sedekah jariyah geulis. Sedekah sanes ku harta wungkul tapi tiasa ku tanaga, tiasa ku harta, tiasa ku emutan, malah marah main senyum mangrupi sedekah anu kalintang saena. Begituna biasakeun di rumah tangga. Muka dua na geulis ilmu nu manfaat hidup tos disakolakeun, dijajakeun ka pak ustad, ka kiai, ka guru-guru hidup, amalkeun di rumah tangga, sangkan hidup pinuh ku ilmu. Naon sababna? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum ulul ilmi darajat. Sangkan hidup luhur darajat di kalian Allah. Muka tilu bageur wa waladun sholihun yad'ulahu, sehingga nu cita-citanya neng iis gaduh putra teh anu soleh-soleha nu ngadoakeun ka hidup wala putra teh engke. Begituna contohan ku hidup ba'da salat doakeun mama jeung bapa. Muka opat bageur canda. Rasul idza aradallahu bi ahli baitin khairan, opat perkara mun hoyong Allah ngarsakeun sae di rumah tangga. Iji faqaharul fikir, tegasna nyaeta sing takwa jeung amal soleh geulis. Sabab sur Allah dina Al-Qur'an, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah teh bakal marengan hidup ka jalmi-jalmi anu takwa jeung ngalaksanakeun amal soleh. Nu kadua wa waqara sabiruhum qabiruhum, hidup teh sing adab kasaluhureun, sing nyaah kasahandakeun, ka bapa, ka mama, ka lanceuk-lanceuk sing soleh, sing sae akhlak. Nu katilu geulis awil wasdafina faqatihim, sing rik-rik gemi dina ngabalanjakeun harta banda, sangkan rezeki hidup teh manfaat bagja di rumah tangga. Kaopat uyubahum dzunubahum fayatubu minha, sing tiasa apal kana kakirangan diri mun aya lepat suhunkeun dihampura boh ka Allah, ka ibu, ka rama, ka mertua, ka caroge sareng kanulianna. Terakhir kalimat bageur oma tongantkeun nu 5 waktu geulis, salat, zakat, saum, sedekah, ibadah haji, insya Allah sing gampil milik rezekina hidup tiasa ngalaksanakeun anu 5 perkara. Tikawit syahadat, salat, zakat, saum, sareng ibadah haji, niatan hidup tiasa nyampurna geunana. Muga-muga Allah ngagampilkeun sagala perkarana, amin ya rabbal alamin. Cekap ti loba sakitu, mudah-mudahan jadi bekal kanggo salira. Mangga disimpen deui geus. Mayun ka mamah ayeuna ka mamana bageur wahnan ala wahnin wa fisal. Tapi mimih bagja hidup teh ayeuna salamat sarta ayeuna dewasa bari aya dina kasayan lahir sareng batin geus. Di barang gubrak ka alam dunya
Hidup teu boleh ditatap, diusap, diaping, dijaring, diatip, dididik, dianter-anter ku mimi bari pinukukannya. Tapi sok sanaos kitu geus hidup tangtos aya kalepatan ka mimi anu nyaangka hidup daya pungkasan. Dina ieu sonten sueunkeun ka mimi dihapunten sareng doana nyarios ka mimi. Daya pungkasna menjalan aya tungtungna tapi kanya amin daya pungkasna tas ngapi ngajari ngatifna didik mangsa tadi nuhun gelis tapi sidat bakti ka mimi diwasu sampean mimi nyuhunkeun ridho mimi tapi bakti neng ka mimi sampean mimi gelis mangga dia tas cekal dan mimi ieu teh simbol geus seunyitan anu mimi teh ku akhlak hidup anu mulia da puguh indung tunggal rahayu kamuliaan hidup teh aya dina ridho mimi mundur sakedik nih sungkem ka mimi sendiri dunubi wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hapunten dosa abdi, hapunten kalepatan mimih abdi. Ya Allah, pikanyaah mimih abdi sapertos anjeun pikanyaah ka abdi waktos alit dugi ka kiwari. Amin. Kenging ridho mimi mugia hidup barokah rumah tangga janten garwa anu biasa ngapi ngajarin saroge biasa ngalahirkeun putra putri nusa isun taarna isun ya alhamdulillah mayun kabar hidup mulia teh ku ayana doa rahmat hidup sehat walafiat rezeki anu halal nu barokah nu dipilari dipasikeun ti apa anakin sakecelake sang bapa moal tiasa kabayar ku hartabana sanaos salega lautan dipasikeun karamna nanging hidup sing janten angkat barana suhunkeun dihapunten ka bapa geus
lari rezeki anu halal anu barokah. Anaki wasuh sampean apa? Singitan apa hidup teh ku akhlak anu mulia nu hijina heula sakalinya. Mudah-mudahan ku hidup bakti ka apa hidup biasa dan istri anu taat ka caroge kagungan caroge anu mikanya mika dideuk ka hidup dan caroge anu ngajak kana ibadah ka Allah anu taat ka ibu rama taat oge nyaah ka kulawarga. Alhamdulillah. Hidung kemurahayu rofatan kal darajat kemuliaan hidup teh aya dina ridho mama sareng apa hidup sing jadi contoh kamu kala putra bangga dirau sampean disundoakeun mi apanya. Alhamdulillah robayana ya Allah apunten kalepatan abdi kalepatan bapa abdi ya Allah pikanya apa abdi sapertos anjeunna pikanya ka abdi di waktu sekali. Pucang bulan 14 bersih jalan sasatu hidup terus kenging ridho mama sareng kapal pagi mudah-mudahan hidup bagja lahir sareng batin cekap di tengah dirangkul mama. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sun pananganna rangkul geus ulah hidup sun doa sami doa ulah bersami sareng doa apa sareng mama dapugu kanya ulah kanya mama kanya apa teu aya benten hidup hoyong bagja dina rumah tangga ulah sami ngiring ngaping ngajaring hidup di mangsa hidup durai dugi ka ayeuna dewasa. Alhamdulillah. Ulah doakeun Neng Iis barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'an bainakum fi sujud. Mugia barokah dina rumah tangga. Alhamdulillah. Maka ka ulah kali ini. Sareng teteh sing mun aya kasedih silih rasakan bagi mun aya kanyana silih bagi rasakannya suhunkeun doana suhunkeun ridona rangkul lanceuk hidup bagi doakeun neng rai insyaallah ku doa ti rai hidup tiasa rumah tangga kalayan bagja. Alhamdulillah. Sunkeun sabda, nah sungkem bageun sun tanganna. Sunkeun dihapunten bilih aya kalepatan karaka. Sunkeun doana sami. Sareng saha deui silih asa silih asih. Kiwati sareng raka. Rangkul geulis ka hidupna. Mangga tetehna. Alhamdulillah. Dahan rumah tanggana bagja lahir bagja batin. Gampi rezeki barokah hirup kahirupan anu kawan putra putri teh anu sami saleh-saleh rangkul geulis teteh kedalkeun lisan nuhun teteh geus ngapi ngajari mikanya akana keun doanya kepada sebuah wene mangga apa di luhur saha buat gunung aya tutupan mun sagara aya daratan tapi kanya uwa moal aya pungkas kanya bapak moal aya pungkas ibu mangga cari teteh mangga cari dirangkul geulis kedal kengisan jazakallahu khairan katsira wa jazaa'an jazila mugia kasayang uwa dibales ku Allah nu langkung sae. Oke nyuhunkeun pangaping pangjari sangkane rumah tangga aya bagja lahir sareng batin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkabuturan manu kaurungan menyang modal sedap seueur sepuh-sepuh nu ngaronjong ka salira anakna. Muga ku doa abah
Kodoa wa manghibi sadayana rumah tangga hidup ayat dina bagja lahir bagja batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasanya. Maka alhamdulillah. Neng kawat kadianya sekedap bagus. Hari leprol kalam dunia teulai diaping di jari di doa kanya anak kebentan sarang mama kebentan sarang mimpi kebentan sarang apa sabira. Alhamdulillah. Bagasan lumogat alam rimpitan teh terus dirojong ku doa mama doa apa ridho mama ridho bapa ridho sarang doa di sepuh-sepuh sadaya. Alhamdulillah. Rangkul geus jazakallahu khairan katsiran yuk sebentar tidak ada mangga dirangkul iya diambil apa mangga bismillah iya sekedar alhamdulillah ikhlas lillahi ta'ala lagi pinumpukannya kali sareng keasih numal aya ungkas keras-kerasan insya Allah tapi bagus masih kasaksen ku sepuh hidup di doana kamu sepuh hidup sing padang yuswana sehat walafiat. Kidul menawi punten sekedap kidul kan hidup teh bersih lahir nu kadua siraman teh ngandung makna geus nyaeta yen di mana hidup rumah tangga teh bakal zunub lamun zunub teh kedah mandi zunub tata carana teh diajarkeun dina siraman salasabiosna. Bukituna ning geulis. Tata cara siraman biasana sok di awalan ku wudu heula. Teras nyiramkeun kana mastaka 3 kali, lajeng tatap tubuh sareng kenca nembe ka sadaya salira. Eta lengkah-lengkah dina siram. Tapi ieu teh biasa dianggo salatnya mangga. Mangga dikucuran ku eta we. Oh iya tuh iya. Bangga suku mau dulu umbah panangan ayat saya. Ayat saya. Ya. Mangga. Ketemu. Ya. Rada anak sedikit. Mangga kenapa ngaku? Ayo melakukan pendidikan jen sadayana anu tos kagungan sarogi bakal salah teman bakal zunub bukituna sadacan ibah awalan dilaku wudu karena panangan batu bias dong disengretkeun da ieu latihan safius da ieu mah pendidikan safius upami wudu anu leres kedah di karena mastaka ieu mah tata cara wungkulnya mangrupi hiji simbol yen bapak teh parantos ngerti mangga karena mastaka karena cekil iya terus alhamdulillah mangga calik ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika kata kanan salawatullah alaika salim ke apa nih sungkeun anak alhamdulillah terus apa nu kali diheula mangga mimih salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib
gede. Cepengan dabisna. Cepengan ieu na mamah apana cepengan. Neng cepengan Nah, gitu. Alhamdulillah. Mangga atunya hadinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salawatullah alaika. Mangga dipoto heula apa sareng ibu sareng keluar biasa. Mangga dua. Ya Nabi salam alaika. Mangga dua kali sewang wanya supados iya. Ya Rasul salam ala ibu kan ya bu. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah mangga gitu. Alhamdulillah. Alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad ya wasil. Luar biasa Neng Tiris pelajarnya Neng ya, mudah-mudahan sing jantan kaemot karena kanya mama kanya apa kanya teteh ulah berdoa ti sadayana tidak bagja rumah tangga geus sing digampilkeun milik rezekina sing layat geget sapapa gitu. Alhamdulillah cekapan itu terakhir atau ayat keneh doa bersamanya doa bersama aminan mudah-mudahan ageng harapan gopang rajong doa sadayana neng aya dina katakwaan tiasa amal soleh rumah tangga nabal kan ieu gitu. Alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Ya Allah barakahan rumah rezekina panjangkeun jodohna panjangkeun yuswana barakahan rumah tanggana gampilkeun milik rezekina jembarkeun hirup kahirupanana paparin putra putri anu soleh solehah. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nafsi taqwaha anta maulaha anta waliyuha wa khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun pidoana mugi-mugi neng tiasa rumah tangga bagja barokah aya dina kamuliaan aya dina kawaliyaan. Yang gakin sakali dipamungkas ngiringan doakeun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng.